Urangnya boga nafsu Kang sarua urangnya boga nafsu. Sok popolotot anjing. Tah nu kieu ya anu kudu wajib dilaporkeun teh nu kieu ya. Ku aing mah ayeuna ku urang maneh tah bareungeut-beungeut anu kararieu tah geus dipesarian ku aing mah yak dilaporkeun. Kararieu tah beungeut-beungeut ku dilaporkeun teh ya. Ayo wae. Naon Kang? Ampura ya ngaganggu deui ya. Isuk nih acara rewas ke aya naon atuh ieu teh? 10 mah lain isuk atuh geus beurang. Kararieu ieu banget kararieu ya. Ayo orang ngomongnya ge lain urang era nama pan karena kamari keneh urang ieu. Era sama nama era. Ngan ieu mah keur hararaseum we pokona daripada hararaseum. Ngararujak atuh Kang hareuseum mangarujak dah. Lain kurujak atuh. Lain meh ngeunah gitu meh lain gitu meh ngeunah gitu lain ku anger nya nyowe HP heuh sieun mah Itu keun kumaha urang Kang akang punya hak urangnya boga hak atuh Kang gitu. Nah, ini orang mareng lain dek naonnya seukur ulah marek minta tambahan. Tah eta mimitina mah mimitina karena itu teh mimitina. Lain kamari geus sikene daratang ampun Gusti iterek nanaonan deui atuh. Lain jang ieu lain jang imah jang urang-urang sekedar ieu mah ieu iya mereka tempo warung teh atuh jang atuh akang ya teh aduh nu karasep atuh tinggal warung abdi kumaha nah atuh cing da loba warung anu ieu ge warung anu rempeg oge ieu mah ka urang deui ka urang deui naon maksudna ke heula Kang abdi keur nyarios ieu mata kieu ge beureun payu lain ka bakatku eueuh modal rek mana ngan diararajukan wae maksudna teh lamun ieu warung rempeg nuhun jajanan keneh loba pajangan itu payu berarti teu payu berarti payu lamun payu mah Kang aman abdi teh sabalanya rupa-rupa kan ieu mah kan kopi hungkul jeung jajanan budak gitu. Iya mah mas ka dieu deui mas ka dieu deui aneh nah wanina teh ka urang hungkul kan loba meureun ditu aya grosir aya kios-kios anu rempeg lain naon kesel Kang kesel urang tiap poe tiap isuk tiap sore aya we nu marenta teh naon gitu maksudnya nah ka urang hungkul cik heula nah kudu ka urang hungkul kalau loba bener bacurkeun warung kan lain ku ama Kang kesel Kang keur mah urang teh bisa balanya aya di pararentar naon deui atuh ya atuh nyantai we bos ngomongna kurang kumaha nyantai Kang henteu Kang ari abdi nyalira Kang nyalira di dinya mah seueuran abdi wajib atuh meureun video oge ada rek marek naon urang tibangnya tibang urang mah gampang ayeuna mah lamun macam-macam tinggal ngalaporkeun we atuh gampang kesalahan urang di dinya geus bieu ngacam-ngacam keur urang ari aya keur urang mana gitu pan mereka tampo ieu warung teh naon kumaha lainnya rek ngalaporkeun ka saha payu nya saeutikna kan urang teh meureun boga pembelaan urang teh intina mah aya we 50 lah jang kuduna me baru me kondusif we nya cek urang mah geus 5.000 aman tenang nya 50 teh kan artos Kang eta teh kan lamun 50 abdi mah bener dirempegan Kang 50 mah Kang ieu ge sabaraha modal teh abdi ti 25.000 Kang ayeuna Akang jojol konyong-konyong nyeukeun borah diinjemkeun meureun keur modal kumaha kopi aya kopi ari kopi mah aya ngan nya piraku deui atuh aya ki rek ngararanyuk intina mah urang mah da teu butuh kopi iya Astagfirullahaladzim Gusti nu agung kumaha atuh ngajelaskeunana ieu lain papaehan Kang lain mu nya ge warung katampo atuh meureun ieu ge naon atuh lain masalah luhurna atuh make di para lancing wae lain masalah pit kontrol iya tempo atuh warung beak atuh make dibeak 50.000 mah atuh ulah sok kitu Kang urangnya boga nafsu Kang sarua urangnya boga nafsu sok popolotot anjing tah nu kieu ya anu kudu wajib dilaporkeun teh nu kieu ya ku aing mah ayeuna ku urang maneh tah bareungeut-beungeut anu kararieu tah geus dipesarian ku aing mah dek dilaporkeun aslina ayeuna ge
Jepang darah di dia urang jeung barudak atuh. Ya. Pak Dedi, aya preman-preman anu bade malak ka abdi, Pak Dedi Mulyadi, ieu aya nu malak ya preman. Tah, mangyankeun kopi urang mah ka dieu ge. Ngame ke jeung apa? Besok we. Kejulungan mah ada kopi ka dieu ge. Nah jadi kapan di pade? Urang mah emang di warung urang teu meunang ngopi gitu. Eta Tah banget. Itu anjing. Ari dilaporkeun mah ka Kara siga nu kahed teh. Dah, kos mulut malalayar wae anjing ku aing. Pak Dedi ya preman-preman nu bade malak Pak Dedi yo.